walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtanu auladakum bis-sabr fa innahu ajharu wa asra'u binabatil lahmi. Al-hadis. Anu kusim abdi dihormati sareng mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Walimah, keluarga besar Mas Idin. Rek nyebutkeun Bapak Idin kesingki Idin PD. Nu hajatna batur aya disebut. Ieu ngaranna Din teh di paredek-redeng ge. Maka dibedakeun Mas we tapi jelas oh berarti pribumi. Lamun Bapak Idin lah kok Idin sih gitu. Mudah-mudahan sakeluargi sareng janten istri para putrana sadayana mudah-mudahan sing dipasihan sehat walafiat amin. Amin. Sing aya dina karduan Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu tegakantun muslim abdi dihormati sareng para sadarekna rakana rai-raina Bapak Ustad Anuti Cileungsi Jonggol janten rakana nyata Bapak Makruf sakeluargi sareng bapak-bapak sadayana para jamaah musola al-mubarakah sareng ka para dulur-dulur sadayana. Mudah-mudahan urang sadaya dongkap ngalengkahkeun dua dampal sampean nyumponan undangan Sohibul Bait, nyumponan undangan Mas Idin di dieu. Mudah-mudahan langkah urang sadaya sing dijadikeun amal soleh, amal kasayan, amal kaurusan di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Purwa anu janten bubuka sabadana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diiringi ku ngaos a'ud basmalah senareng hamdalah tegasna muji ka Allah Subhanahu wa taala, pujian ngalem ka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mutas masihan nikmat ka urang sadaya mangrupa-rupa nikmat sehat lahir jeung batin, nikmat sehat wal afiyah, nikmat jasmani sareng rohani, sareng nikmat anu sanesna, nikmat anu pangutama-utamana, nikmat anu panggede-gedena nikmat iman jeung Islam. Pamudah-mudahan nikmat anu tos aya dina jasad urang, anu aya dina badan urang, timimiti sausap rambut dugikeun ka dampal sampean. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dipasihan diturunan taufik sareng hidayah amin. Bisa ngamalkeunana, bisa ngagunakeunana, diamalkeun dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab ieu mata pamere Allah, ceuli pamere Allah, hirung pamere Allah, baham pamere Allah, panangan kaduh jeung kenca pamere Allah, patuangan bahasa Sunda mah beuteung, urang robojog mah beuteung. Ayeuna sampean dua pamere Allah eta teh pikeun alat digunakeun kanggo ibadah. Matak sakali deui mudah-mudahan urang sadaya sing bisa nganggona dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng nikmat anu panggedena nikmat iman jeung Islam nalika tunduk kana waktu ninggal kana mangsa takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglak, dipungut kudu rahayu, dicandak kudu kawasa, ajal tiba maut ngarana. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal tos tiba, di mana ajal tos datang, di mana ajal tos nempel dina jasad urang, moal bisa mundur sajam, moal bisa maju sajam, moal bisa maju sadetik, moal bisa mundur sadetik. Ajal tiba mah ceuk Allah maut ya tentu pasti maut. Mudah-mudahan urang sadaya Gusti Allah sing dimautkeun bi husnil khatimah amin. Maut mawa iman jeung Islam amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksud sareng tujuanana sholawat sareng salamna air makunatan bitakdim. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tekakanpun ka para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in umumna ka segenap jami'il muslimin muslimat, mukminin mukminat anu nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa khusus kanggo panganten hitan janten putrana Sohibul Bait nyata putrana Mas Idin anu jenenganana anu namina Nayaka ngajubrak nya tembok aya ka tembok. Ai kapan di jalan teh? Poho wae nanya teh. Ari nyebutkeun poho deui. Mun inget kana YouTube, oh Nayaka. Ingat teh kana YouTube we. Nayaka. Lagu teh inget kana YouTube mah jigana ngaranna ge moal inget. Asal aing nanya, poho ngaranna YouTube-na oh Nayaka. Mudah-mudahan YouTube nage sing berkah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin sing nambah deui sing loba deui kontenna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang wae nipu batur ragaji palsu. Di ngaraji-ngaragajian ragaji palsu kali-kali nu asli atuh. Ngan kade ragaji nu asli bapakna diragaji. Mudah-mudahan kita panganten namina Nayaka mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dicepatkeun sing dienggalkeun damang sehat wal afiah. Amin ya Allah. Di mana tos sehat mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dijadikeun sing dijantenkeun putra anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra anu soleh nurut kana pamerintahan Allah jeung Rasulna, nurut kana pamarentah negara anu akur jeung sara, nurut kanu jadi ibu ramana nu akur jeung sara, sabab nu jadi anak, nu jadi putra, nu jadi putri, nurut kanu jadi ibu rama teu aya bedana sacara nurut kana pamarentah negara di kaidan. Karena masalah nyunatan. Alamuna kadinya deui ngaji teh geus ieu walimatul khitan ngaji kudu akur jeung muqtadohalna geus. Mudah-mudahan sakali deui nu janten putra Mas Idin nyaeta tos disepitan, mudah-mudahan sing enggal damang dijadikeun putra anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu khitanan ieu nyunatan lain syariat Kanjeng Nabi Muhammad, lain syariat Nabi urang, syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sabab Kanjeng Nabi loba nuturkeun nurutan syariat Nabi nu baraheula, di antarana syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama syariat nu dianggo ku Kanjeng Nabi syariat Nabi Adam jeung Siti Hawa, syariat pertikahan. Ieu syariat pertikahan lain syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Adam jeung Siti Hawa nikah di surga, begitu tabawa ka alam dunia tak Kanjeng Nabi nikah sareng jeung jadi istrina nurutan syariat Nabi Adam alaihi salam. Tah ieu panglobana syariat Nabi nu baheula dipake ku Kanjeng Nabi teh syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Teu sambarangan dina masalah nyundatan ge, teu sabarangan dina masalah kitanan ge. Turun ayat cek Allah Kanjeng Nabi Muhammad, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Cek Allah Muhammad, kami kaulah nurunkeun wahyu ka anjeun tuturkeun turutan syariat millata Ibrahim, saparo agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antarana seperti nyundatan. Ieu nyundatan teh lain syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keur waktu harita candi sudatan umur 20 tahun, umur 30 tahun candi sudatan. Coba lagu zaman kiwari pantar mangkar mah blog awak gede itu sudatan. Tarewak juga tewak. Coba buka ulah dijan makunaon candi sudatan. Jika gitu leuheung lamun agama lain agama Islam, dina lamun cicing da agama Islam lain agama Islam mah pasti orang Islam ge ngawajarkeun nya. Ai cicing Islam mah ulah baturan sia makunaon lamun sia tamilu salat jeung sia ka jeung mana Islam sia semoal sah salatna jebrok makunaon pantes jebrok candi sudatan. Nabi Ibrahim turun ayat waktu harita dititah motong boboganana. Nabi Ibrahim
diberi pangkatna Khalil kakasih Allah tara nengke pamarentahan Gusti Allah. kumaha ari urang. Nabi Ibrahim begitu turun diparentah ku Allah, Ibrahim potong bobogaan anjeun. Nabi Ibrahim teu mikiran deui, bingung bobogaan nu mana nu kayu dipotong. Sugan leungeun, sugan beuheung dipegaskeun, sugan leungeun kenca, sugan suku, sugan ayeuna suku katuhu, sugan kuku kenca. Nabi Ibrahim turun wahyu, turun malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril bejakeun ka Nabi Ibrahim bobogaan teh piceun tungtungna harita keneh Nabi Ibrahim henteu lulumpatan kaluar ti imah neangan naon anu kudu dipake begitu kadawet leungeun Nabi Ibrahim nyabak nu dicabak teh nyaeta bikudumi. Nabi Ibrahim waktu harita di Sundatana nyaeta Ibnu Samanina Sanatin umur 80 tahun mengamung. Nabi Ibrahim di Sundatan umur 80 coba eta kumaha nya kos curuluk we ditinggang ka dieu bicara ka dieu bener. Tah bikudubi di Sundatana dipotongna dipiceuna eta najis dibesetna eta cungcurungan dipiceuna eta tungtung bobogaan dipotongna bikudumi ceuk sapalih ulama mah nafsiran kudum teh nyaeta kampung kudum ceuk sakawal deui mah ceuk ulama kudum didinya ditafsiran ae alatun lin najar alat paranti pagawean Mang Amung tampak. Jadi Nabi Ibrahim teh di Sundatan make tampak. Nabi Ibrahim turun ayat diparentah ku Gusti Allah nyundatan bobogan sorangan urang hijikeun bae umur 80 tahun di kampung kudum ku kampak. Coba nayaka di potong aku bapak aku kampak kayak kumaha tah. Aing bumpa pasti lumpatan ka pamalu tinggal uana wah aing paehan wah aing paling nu kampak tuh tinggal lumpatan ka uana sieun. Coba lamun zaman kiwari eta Mang Amung direjeng mae kampak kayak kumaha jelema. Menik eta bobogaan jelema disarwakeun jeung tangkal asem make kampak. Nabi Ibrahim kusabab pertama nu dicabak teh rampa-rimpi nu dicabak teh kampak waktu harita langsung dibeberkeun dibenyeng langsung dibah. Nabi Ibrahim ayeuna disudatan ku sorangan. Coba Amung lamun urang nyuratan sorangan kumaha. Teu dingke-engke Nabi Ibrahim nu mantap dibere pangkat Allah Khalilullah kakasihna Gusti Allah tara ngengke pamarentah Gusti Allah nusok ngengke mah urang mudah-mudahan sing dipasihan taufik sareng hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ngaji tuh hayang kene kajian teh bari sakti nu hadirna ngan ieu teh capek itu Mas Idin boro-boro pikiran ngaji mikiran cor ti beurang kene. Alhamdulillah ayeuna bari sakti ge sing manfaat sing berfaedah amin ya Allah ya rabbal alamin. Makar mah geus meuleupan wae itu isarah wae itu geus nah isarah ka makar-makarunya lain-lain ku molotot ki geus ngangkat wae itu geus ngangkat wae makar mah lawan Ramdan tanggung jawab beri sakit we mudah-mudahan sing aya manfaat ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.